Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am yahzalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqam. Kanjeng Rasul diutus ku Gusti ka alam dunia, titah nyampaikeun risalah, nyampaikeun amanah, jauh di Pasar Kemis ka Mekah, jauh jarakna jauh, lalakona tur masakna geus jauh, tapi sinar Kangjeng Nabi na luar biasa. Kaluar biasaan sinar Kangjeng Nabi teu pernah aya urang ngadenge di Pasar Kemis nu ngahina Kangjeng Nabi jauh. Tapi lamun urang ngadenge di Denmark, ngadenge di Polandia, ngadenge di Perancis, ngadenge di Amerika, di Inggris, Kangjeng Nabi selalu dicaci maki. Di Pasar Kemis mah Masya Allah, boro-boro Kangjeng Nabi Muhammad Ahmad Jenge diagung-agung di urang. Hebat itu Pasar Kemis. Mual kata Pasar Kemis wa nazala Muhammadan bengus luhur ajenting dukun salah Muhammadan. Ulah coba-coba urang ngahianati Gusti Allah, ulah coba-coba urang ngahianati Kangjeng Rasulullah, cilaka. Al-Quran geus kajelaskeun, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Wahai jelema-jelema nu iman, ulah coba-coba maraneh kabeh ngakhianati Allah, ulah coba-coba maraneh ngakhianati Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulah coba-coba maneh ngakhianati amanah-amanah. In kuntum ta'lamun wa antum ta'lamun, pan maneh teh nyarah wa antum ta'lamun, maraneh nyaho bahwa ngakhianati Gusti Allah jahannam, ngakhianati Kangjeng Rasulullah jahannam, ngakhianati amanah-amanah jahannam. Urang geus nyaho nu mantak di Pasar Kemis mah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Eueuh nu kadenge ngakhianati Gusti Allah, eueuh nu kadenge ngakhianati Kangjeng Rasulullah, aman damai. Nikmat hirup di Pasar Kemis mah geus can ka sorga ge geus asa di sorga bae. Nikmat iyalah keistimewaan negara Pasar Kemis. Mantak cek Kangjeng Nabi, lamun di dunia hayang tentrem, aman, senang, tuturkeun jelema nu opat. Lamun aya opat macem di negara tentrem aman. Nomor kahiji, lamun jelema nu nyekel hukum bisa negakeun hukum secara adil, bakal nikmat hirup di negara eta.
Nomor kaduana, di mana-mana para pemimpin bener-bener memimpin rakyatna kalayan henteu zalim. Nomor katilu, kiaina ulamana laluhur ilmuna tur henteu neuleu kana dunia. Nomor kaopatna, para pedagangna jala lujur tah mun nu opat eta di negara aya geus teh nikmat jasa. Sedengkeun di pasar Kemis mapan alhamdulillahirabbil. Nah alhamdulillah naon eta? Aduh. Barang Kangjeng Nabi ceramah eta nyampaikeun eta di zaman Kangjeng Nabi mah setan teu kuateun ngalawan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pupus langsung dicekel ke khalifahan ku Sidina Abu Bakar Siddiq, mulai setan ngayakeun musyawarah. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq aya dilanjut ku Sidina Umar, musyawarah para setan geus makin luar biasa. Begitu Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, setan geus mulai ngayakeun sidang. Begitu di kepemimpinan Jokowi, setan langsung turun ke negara Pasar Kemis. Iblis raja setan ceramah persis kos Habib Rozak ceramahna tadi make nyanyi heula gitulah setan. Di mana bae setan malah mondek dakwah make nyanyi heula selalu kitu bae di mana bae. Golkar dek pawai pasok nyanyi henteu tah sa nu kamari teh biduana geura sakar lain hehehe goblok meureun. Sebutkan biduana saha, ayo sia mun teu disebutkeun burut sia Haji Maman. Geus pugu Golkar mah memang biang jahanam. PKB make biduan, PKB tolol. PKB kamari keur di rajek teh biduanna sakara beb sakara beb. Sial jakabi betul emang sial tuh biduan mah. Petilu ge make biduan sarua. PDI atuh kok mau PDI mah teh mah jadi biduan kabeh. Jadi jurig kabeh. Nah, kita makajen ieu keur carita setan mah resep nyanyi. Tapi ya Habib tadi lain nyanyi ngawih tamah. Eta tadi naon ngaran cai nu ditunai esan gari. Seragu Pak Haji seragu ya. Sadatangna beres paling 20 menit deh 10 menit deh ya loh. Setan datang, raja setan pidato, tempat pidatona hiji di Puri, ulah kenceng-kenceng nyebut Purina deket Imaeng. Aduh, si aja setan Puri pakai musyawarah setan itu didinya. Nomor kedua di Cikupa mana kan? Tuh dasarnya sih masuk ke itu meren. Aing jangan nyebut saya nyaho. Bismillah. Cek setan. Saudara-saudara setan yang berbahagia. Waduh. Siapa setan berbahagia segala.
Jangan biarkan para ulama dakwah dan jangan biarkan para wali-wali dakwah, jangan biarkan para ustadz dakwah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, kepiawaian. Kalau saja ulama dan wali dibiarkan, nanti umat pada ikut wali, ikut ulama, kita di neraka dengan siapa? Kita harus punya wawasan ke sono. Cak setan di sono nanti kita sama siapa? Dengan demikian saya jauh-jauh dari planet sana ke sini ini membawa 4 bendera. Pertama, bendera ini supaya ditancapkan, ku siap. Yang para penegak hukum tancapkan bendera kezoliman, supaya hakim jeung jaksa ulah mutuskan hukum nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim, tancapkan ku sia. Nomor kedua, bendera jang para pemimpin, teudeun ku sia di istana, teudeun ku sia di MPR, teudeun ku sia di gubernur. Di Banten mah geus teu kudu di banderaan, can balik nyana ge Haji Maman bagaweana tah. Teudeun di kabupaten, teudeun di kecamatan, teudeun di balai desa usia. Bendera ieu adalah bendera kezoliman 2 kali lipat tibatan bendera hukum. Picik ngaranna ge. Kuda tulisanan bendera picik. Hebat eta, iblis jeung bendera. Warna benderana naon eta ari taman? Aduh, asana beureum meureun bendera. Nomor katilu, cak setan tancapkeun ieu bendera di para pondok pesantren, di kiai-kiai, supaya kiai ulah lempeng ngatur hukumna, ngabejakeun hukumna, jeung caritaan kiai teh supaya dicampuran ku urusan nafsu jeung dunia. Bila perlu kiai na kawinkeun jeung simbah ku sia. Asal ceramah bere awewe, asal manggung kori-kori bere cewek, kiai-kiai bere ku sia. Masya Allah, orang geus aya ti dituna sial ta setan. Jaka aing macan aya ta setan. Maksudna nu ngawinkeun gitu. Nomor keempat, ieu teudeun bendera di toko-toko, di pedagang, di pasar, supaya para pedagang ieu ulah jala lujur dagangna. Disebut liwaul kidhib, bendera bohong. Dan gue siap obat ya. Awas, aing sebagai pemimpin setan yang bernama Raja Iblis, aing dek balik ke singgasana. Cuman tetap aing memantau perkembangan bendera nu kusia ditancapkeun, coba berpengaruh atawa henteu. Lawan kusia kiai-kiai, lawan kusia wali-wali. Teu ngarti aing masia, lamun masih kene aya jelema salat teu ngarti aing. Mun masih kene aya pemerintah jujur teu ngarti aing. Mun masih kene penegak hukum beres ka hukumanna teu paham aing mah. Mun masih kene aya pedagang anu masih kene lurus jeung jujur, sia digorok ku aing. Cak raja setan, pohara teh raja setan. Ya Allah ya Rabbi, nu mentek kula liwat ka kecamatan aya bendera setan, wer liwat ke balai desa aya wer eta aneh. Di RT ge aya deui, heuh RT mah leutik aya di RT. Ya Allah, kedua sana balik terus gitu teu kuat untuk kula deui sakibenya orang ngadoa.
Lamun tadi dina Al-Quran, awas hati-hati wahai mukminin, wahai mukminat, la takhulullaha war rasul. Ulah ianat terhadap Allah, ulah ianat terhadap Rasulullah, wa takhunu amanatikum, ulah ianat terhadap amanah. Kade justru setan sabalikna. Hianat, hianati Allah, hianati Muhammad, hianati keamanahan-keamanahan. Sabaliknya setan mah nu matak dakwahnya lah terus baik. Kiai can hudang jam 3, jam 3:30, jam 4 subuh, setan mah di pasar geus ge bae, di toko emas hajian geus diuk we di dinya nyana setan. Terus merebat bae ka dieu tah di Joko naon ngaranna eta tah toko-toko di dieu supermarket eta Alfamart. Dirinya mu bude eta mah setanna di Alfamart. Darariuk bae setan nungguan abeh teu balener jelema. Kiai mah sakadar satahun sakali ngajina di dieu, setan mah unggal poe soal ka dieu nuduk salat ngaharewas paling sendal paling ayo saya paling asal ke Alfamart ulah jujur-jujur teuing sih mereanana. Asal datang kobo di pasar Kemis mah dirinya timbanganana masya Allah, timbanganana dikurangan 2 on letik teuing cek setan 3 on kuranganna letik teuing setengah kilo bae geus kuranganan. Setan mah kitu bae. Habib datang, Habib tekanyawan di mamanana ya Habib. Ya mah Habib kerukut. Nimanyana setan loba jasa ngitungan karung 100 kudu jadi 80 berarti sial tah setan. Aduh Gusti Allah, ngajina santai bae sore. Aduh. Tetapi para sahabat istimewa, para tabiin istimewa. Salah satu tabiin aya nu ngaran Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid nyana boga tempat eta kedaina tokona dieusian ku perhiasan cincin loba jasa. Di Sungai Dare aya, Kalimantan aya, Batu Garut aya, wih pohara jasa. Kalimaja aya, Maya macak encek, atuh urang mah maja. Perhiasan-perhiasan luar biasa lobana, mutiara-mutiara, emas dan lain sebagainya. Yunus bin Ubaid selalu memantau ketika anak buahna jualan nyana engke sok nanya di perjalanan, apalagi lamun Ki Ubaid tersebut nyaba kebenaran engke di perjalanan membali kapanggih jeung salah sahiji nu tas balanja di tokona selalu ditanya. Kabeneran Ki Ubaid nitip ka adikna jeung ka pelayan nu lain. Mencek ngomong urang mah wahai para pelayan, terutama adik kaula ye, kula poe ieu rek berangkat harita di Madinah, kula rek berangkat
ka Syam. Engke ieu dagangan sing hade sesuaikeun jeung aturanana. Nu harga 10 dinar 10 dinar, nu harga 50 dinar 50 dinar, nu harga 100 100 200 200 sesuaikeun jeung hargana. Ulah dikurangan, ulah dileuwihan. Paham? Paham. Berangkatlah Ki Ubed, sapoe 2 poe ka 3 poe pulang. Barang pulang geus tereh deukeut ka imahna, kapanggih jeung salah sahiji urang Arab, nyana katingali mantes balanja di tokona. Geus sakitu diseto, Tuan, mantes balanja di mana? Di toko itu. Meser naon? Meser perhiasan. Iya mutiara. Sabaraha duit? Coba ningali mutiara. Kapaleun eta Ki Ubed nu bogana. Barang ditembongkeun ku urang Arab, ieu sabaraha dieu teh meuli 400 dinar. 400 dinar. Waduh, cek yana ieu mah balik deui ka ditu balik deui. Ieu hargana cuma 200 dinar. Ih, cek urang Arab, kula mah kajenting 400 dinar ge geus mantep bae lantaran kula ge pedagang. Di lembur kula di ditu ieu bisa dijual 500 dinar. Jadi ku ayana kula meuli 400 geus kauji di ditu dijual bisa 500 dinar. Teu masalah geus. Lain gitu tetep ieu hargana cuma 200 dinar, mesti balik deui ka ditu. Cek urang Arab, ulah lah entes, henteu balik deui bae ka ditu balik deui. Ieu hargana cuma 200 lain 400. Kula mah ridho, cek urang Arab, sanajan ridho tetep balik deui. Dipaksa eta urang Arab balik deui ka toko. Begitu balik deui digerokeun pelayana jeung adikna, dibejakeun maneh ngajual perhiasan poe ieu, ngajual ka ieu kan mohon sabaraha ku maneh dijualna? Cicing bae. Sabaraha dijualna? 400 dinar. Harga nu aslina sabaraha coba ieu? Harga nu aslina sih 200. Kunaon dijual 400? Nyana nawanieun ieu. Cek eta Ki Ubed baca ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Rasulullah, ulah hianat kana amanah. Kula ngaamanahkeun harga 200 bae, harga 300 bae. Nah ieu harga nu 200 sanajan wanieun nyana beulina 400 tetep bae, 200 bae. Hianat maneh. Lamun hianat si hade Allah bakal nyiksa ka maneh. Kaeta urang Arab baheula tabiin baheula aya nu jualan semodel kitu tah. Wanieun batur 400 jeung teu ngarasa rugi nyana, teu ngarasa kamahalan. Kulantaran nyana niatna dagang teh ibadah ka Gusti Allah, nulungan jeung moal hianat. Sangkilang kos kitu ge tah kos kitu tah. Kunyana dibalikeun deui geus ridho ge. Ya Allah ya Rabbi, kula deuk nanya, kira-kira di pasar kemis pedagang nu modal kitu aya eueuh? Mang Haji Pendi ieu karung hargana teh ngan sakadar 800 hiji karung. Haju ku Mang Haji Pendi dijual ka batur 1.500, padahal mah ku 800 geus aya untungan. Henteu mah henteu naon ngan eta hianat ka pembeli nu kos kitu. Mantap kula mah teu wau jeung Haji Pendi. Teu beres mah dagangna kos kitu. Ieu cuman penting mah cek nyarita atuh daekeun bae. Eueuh masalah ngan di jerona geus aya penganiayaan. Nu mantep Cina mah hebat, Cina mah
Orang Islam mah namun jualan teh ya harganya seberapa 500, orang Islam mah jual pokoknya mah mun laku 700 800 900 ribu salagi laku mah terus we Cina mah teh harganya seberapa 550 mayang. Jadi lamun orang lamun nyaritakeun soal pedagang hebatan Cina dibandingkeun jeung Haji Pendi hianat bae mah teu beres. Ieu keur carita pedagang beuh nu paling hese jadi calo. Nu paling hese jadi calo. Mang kula ieu boga taneuh mang jualkeun butuh jasa duit. Sabaraha sameterna? Geus ulah hese-hese sameterna 150. Geus basa kitung ke aya di kula urusan eta mah. Geus atuh. Dipasarkeun ku nyono 300, dipasarkeun 400. Jasa kalaku teh kubal eteng gitu teh calo angel gara-garanya menang manjang mangga mahalkeun harga kan jadi angel urang kan nungguan duit tah ieu geus hianat tah nu mah calo mah nu mangpaat coba ge deule calo sugi deui bek sugi bek calo eta kos eta hianatnya hianat memperlambat pasaran hianat geus mah titah 150 300 telaku 200 wae jasa dua teu bebeja deui kana boga nama mun bebeja mah eta laku 200 rada deres iman teu kana bogana tetep 150 dijualna ku nyana 200 nyana geus menang sameter 50 menta deui kana bogana eta calo eta di Palembang di Palembang eta kan barang di dalam KTP na pasar kemis ya tuang banget hianat orang lamun nyaritakeun tentang hianat ka Gusti Allah geus puguh Kristen jeung Yahudi orang lamun nyaritakeun hianat ka Kangjeng Rasulullah tingali untuk orang Polandia tingali orang Denmark tingali orang Perancis tapi kan ararane orang Polandia mantes ngahianati Kangjeng Rasulullah tiba-tiba manehanana terus ngalamun ka jero kamar ngalamun hidayah datang susuk neangan kiai nu bisa ngasupkeun Islam asup Islam ka Mekah tobatnya nak model menghianati Kangjeng Rasulullah nu di Denmark asup Islam sarua. Nah ieu mah keur carita kadengena batur mah ngahianati di pasar Kirmis mah jang eueuh nu ngahianati Kangjeng Nabi ngan aya ge nu teu salat tan nu teu salat ge eta ge termasuk ngahianat ka Kangjeng Nabi insyaallah ka neraka tah ge aya di pasar Kirmis oh iya masih Sindang Jaya lain pasar Kemis lain mata orang Sindang Jaya mah ka surga moal mal ka neraka mah orang pasar Kemis aya nu kos kitu di Sindang Jaya mah eueuh nu hianat ka Kangjeng Nabi Muhammad mah eueuh nganu main gapleh mah loba insyaallah tadi ka neraka ulah bungsuna ulah besikir pan aing teu ka neraka insyaallah ka neraka tuh aya nu ngaminan sia asana nyana meureun nu ya Allah ya Rabbi aya anu ngahianati ka Kangjeng Nabi mah teu kadenge di pasar Kemis di Sindang Jaya teu aya cuma nu mabok mah ambalaya insyaallah eta ge insyaallah ulah boga kamang-mangan pasti neraka insyaallah teman-teman cak Habib Rojak tadi insyaallah ya kita ke surga bohong ka Habib Rojak ka bohong emangnya na pembohong kelas kakap nya eta sakieuna we surga kumaha emang bapana buku mararabok ki jelema aya nu ngahianat ka Kangjeng Nabi mah eueuh ngan nureuneuh memeh nikah di pasar Kemis di Sindang Jaya Masya Allah barang dihitung
kukula ye nu bebeja ka kula bae bener deh bae nu bebeja ka kula aya nu geus 4 bulan aya nu 3 bulan aya nu 2 bulan aya nu kakarak jadi doang cenah kumaha ye kiai jatuh kuna bebeja ka aing sia sia nu boga kalakuan kos kitu ka Haji Maman tuh bebeja tuh aya nu geus kabingungan ya Allah ya Rabbi kula menyerah dipicung aya dipicung dihitung kuari nu bebeja ka kula 7 nu 4 bulan nu 3 bulan nu 2 bulan nu sabulan 7 di dia di Sindang Jaya lah pasar Kemis belah Sindang Jaya lah pasar Kemis nu bebeja ka kula 11 ieu nu bebeja doang ieu nu bebeja nu anakna leungit datang ka kamari can balik sabaraha puluh meureun henteu sih ngahianat ka Kangjeng Nabi mah ngan eta ge insyaallah kana neraka je kumaha coba mengkhianati Gusti Allah lain bae mengkhianati cara Yahudi jeung Nasrani mengkhianati Kangjeng Rasulullah lain bae mengkhianati cara orang-orang Nasrani orang kafir ku urang teu ngalaksanakeun kana parentahan Kangjeng Rasulullah berarti urang geus termasuk mengkhianati. Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika anjeunna ngajabat selaku khalifah aya nu nyuratan ti belahan kidul di dalam suratna ya Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq kami yang jauh dari Madinah mun make bahasa urang kami nu jauh di Madinah anu sangat jarang tersentuh oleh Muhammad Rasulullah setelah Muhammad wafat maka anjeunlah nu jadi khalifah mohon ada perubahan sedikit. Di antara yang kami inginkan perubahan ialah soal zakat, hilangkan kewajiban zakat. Coba eta kakarak datang ka Sidina Abu Bakar Siddiq geus menta dieuweukeun zakat. Nu mantak lamun urang pasar Kemis kuari Haji Maman, Haji Ian, Haji Pendi ngazararakat beuh tamang sorga jasa tamah teh. Alhamdulillah nyong zakat nyon teh budak. Ieu mah nyebut doang aing mah. Alhamdulillah asal bae beureun nya ngajakat tuh urang Arab baheula geus menta geus seperti kitu akhirna kumaha cek Sidina Abu Bakar Siddiq wahai umat muslimin siapkeun bala tentara perang urang jeung nu nyuratan ieu marah Sidina Abu Bakar Siddiq ditepak ku Sidina Umar naon maneh ngahalangan kula pan urang dititah jihad perang sabilillah teh datang ka ngucapkeun la ilaha illallah di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah mah pan ulah di perangan sedangkeun itu nu deuk di perangan ku urang teh pan ahli la ilaha illallah banyak kudu di perangan teh bisa cek Sidina Abu Bakar sebab ieu adalah pengkhianat ulah neuleuh la ilaha illallahna ulah neuleuh Muhammadur Rasulullah tapi hianat terhadap Allah hianat terhadap Rasulullah sebab wajib zakat sejajar jeung wajib sholat ketika manehanana menta dileugitkeun kewajiban zakat pengkhianat wajib diperangan coba eta diperangan ialah Sidina Abu Bakar Siddiq beusi dianggap pengkhianat diperangan ku Abu Bakar Siddiq jelema anu ngaulahkeun ngawajibkeun zakat lamun pamarentah urang kuari ieu pamarentah urang kuari ieu lamun merangan pengkhianat Allah pengkhianat Kangjeng Rasulullah beuh termasuk pamarentahna nu kudu dipaehan geus je pengkhianat mah lulu atuh maling di lembur mah maling kotok doang aya gubernur eta teh pan bapak buah camat eta maling iraha maling itu Ibu Atut kemari ku Haji Maman di kitu-kitu teh bujurna pemalingan orenganan
ya dia orang boga gubernur Pamalingan. Masya Allah Karim. Aduh, untung Bapak Camat orang mah ya alhamdulillah. Ulah kasih itu sia bupati orang alhamdulillah tinggal rahma bae meureun sia di jerona. Bunnya homa wallahu a'lam. Kayalah orang menyaritakeun tentang hianat panjang tah carita da dongengna. Ulah ka pamarentah ka batur, ulah ka perekonomian batur, ulah ka perbudayaan batur, maning ngaragap diri orang sorangan introspeksi. Orang termasuk pengkhianat terhadap Allah jeung Rasulullah apakah henteu? Geus datang ka mana urang nuturkeun aturan Allah, geus datang ka mana urang nuturkeun aturan Kangjeng Rasulullah, sedangkan Kangjeng Rasulullah teh uswatun hasanah. Geus bae mendingan ka diri urang teu kudu ka batur tambah keur carita doang. Geus datang ka mana ieu urang beusi dianggap jadi pengkhianat. Masya Allah Karim, na'udzubillah min dzalik. Di pamarentah mah maling biasa, ieu mah DKM masjid maling duit masjid. Pembloon jasa eta. Masjid Hasbunallah leungit duit ku Haji Pendi. Atuh lamun teu diterwag mah teu kanyahoan. Ngan untung diterwag ceknya ieu mah lain dipaling disimpen. Disimpen diamankeun. Atau lamun teu ditanya mah aman banget terus. Ya Allah ya Rabbi. Ieu kula sebenarnya dongeng hianat. Hianat pemerintah, khianat ulama, khianat para pedagang, khianat para penegak hukum. Ngan kulantaran ieu situasina rencana tinggal rencana kula dek ngaji bab hianat patali jeung ayat eta dan kulantaran ieu situasina merencak Allah ulah hakikatna mah geus bae datang ka dieu bae. Waduh anu tadi patalina bakalna nyambung jeung bendera-bendera syaiton. Apakah pemerintah urang akur jeung bendera Al-Quran atau jeung bendera setan? Aya dongengna. Apakah jaksa jeung hakim akur jeung bendera Al-Quran atau akur jeung bendera setan? Apakah para ulama akur jeung bendera Al-Quran atau akurna jeung bendera setan? Termasuk para pedagang akurna jeung bendera Al-Quran apa jeung bendera setan? Insyaallah engke dilanjut sebab dongengna para ranjang tapi sebenarnya mantep jasa ta dongeng kurangnya geus bisa keteropong asana ya pemerintah. Kira-kira ieu mah heula keur nanya ieu, kira-kira ieu mah keur carita encan didongengkeun encan kira-kira bakal nanyana lobaan boga bendera Quran apa bendera setan? Teu beres ya man, beres. Kira-kira hakim ieu mah keur encan didongengkeun encan dongeng-dongengna aya panjang rame jasa. Ieu mah keur carita kira-kira hakim lobaan nyekelan bendera Al-Quran apa lobaan nyekelan bendera setan? Bingung ya aing mah ya. Berarti bloon ieu. Nyana ieu nu bloon. Pedagang ya pedagang. Makanya bahasa kemis loba pedagang kan? Ya. Kira-kira lobaan nyekelan bendera Quran apa lobaan nyekelan bendera setan? Pedagang. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Tukang garung bener geus kasieun nanti heula. Kasieun cek Quran atuh, Quran atuh. Atuh teu bisa dikitu-kitu. Yang geus suara kabeh ge mayoritas 99,9 setan. Ulama ya bagian ulama ya kuari kiai ieu mah cek teropongan urang bae heula cek teropongan urang kira-kira lobaan nyekelan bendera Quran ta ulama lobaan nyekelan bendera setan? Setan kabeh.
Aduh, Inggris ya Pak Inggris. Ya tapi insyaallah lain janji iraha deui ke kukula didongengkeunana. Kulana kurang sehat ya Pak. Jadi dicukupkan sakieu ieu mah hiji mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat iman urang, dibere mantep iman urang, dibere tambah keyakinan urang sehingga urang mantep bener jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan ari ujung-ujung nama sanajan bari jeung urang loba dosa, harapan urang tetep urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi cek Habib Rozak atuh asal muludan ahli sorga, mantep jasa tah geus. Atuh teh mah pemerintah maling los, ahli sorga bae asal muludan bae. Hampang teh tah Habib. Ya jadi sakali deui ampura ka ahli-ahli pasar Kemis itu penting urang tingkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah, kamantepan urang ka Gusti Allah. Nu tatadina kurang pati salat supaya Allah jangan gitu ngabiasakeun salat, nu biasa salat na qodoan supaya adaan, subuh ulah qodoan, qodoan deh coba diterapkan adaan. Itu kene nya lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah urang kayana maca sholawat ulah disangka urang maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta teh ngabentuk jadi malaikat. Malaikat laporan ke Madinah ka ditu, ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, salam cek Kangjeng Rasul. Ya sholawat di mana ya? Di pasar Kemis. Saha ahli-ahli pasar Kemis. Coba tuh cek Kangjeng Rasul dek deuleu ka dieu, ningali nya set ka dieu. Barang di deuleu bener. Wow. Ahli-ahli pasar Kemis keur ngarariung. Di deuleu aya Haji Pendi. Cek Kangjeng Nabi ieu mah tiluk maca sholawat bangunan ieu mah. Nyaun nyana ge ngambe. Kangjeng Nabi teh lamun ka jelema nu sok maca sholawat apaleun sebab sholawatna gebentuk malaikat lapor ka Kangjeng Nabi, ya Allah lamun urang teu boga kayakinan seperti kitu urang sangheuk maca sholawat lantaran Kangjeng Nabi nu nyarita setiap sholawat hiji ngebentuk malaikat lapor ka kaula. Jadi orang makin loba maca sholawat nu laporan ka Kangjeng Nabi atuh loba jasa malaikat apaleun Kangjeng Nabi. Wow, di pasar Kemis loba jasa ye si eta nu sok maca sholawat malaikatna terus-terusan laporan. Tah jadi orang lamun hayang di aku umat Kangjeng Nabi lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sholawat anu teu meunang ditulis tapi lamun langsung katangkep ieu paedahna mun hayang naik pangkat cepet naik pangkatna, mun dagang tereh lakuna sanajan teu dibayar laku. Nya geus geus kitu bae embung aing geus kitu bae cek ieu. Ya sholawat ngan teu meunang direkam, teu meunang direkam. Ieu sholawat ti almarhum Abah lamun katangkep sakali atawa dua kali atawa 3 kali wah ieu mah misalnya dibaca kurang da tereh kawin, lamun dibaca kuno boga pamajikan tereh. Ieu sholawat teh teu meunang ditulis, teu meunang direkam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rencana tinggal rencana kula ndek dongeng tetapi situasina ieu kieu dicukupkeun sakieu. Hapunten tina samudaya kelepatan sareng kakiranganana nu jelas urang ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Kangjeng Rasulullah, ulah menghianati amanah. Panjang tentang amanah ge macem-macem tentang amanah, nu penting urang tuturkeunlah perintah Gusti Allah, perintah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhan larangan-laranganna. Allahumma sholli wa barik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.